Rasanti mancuh dina tangtunganana bari ngaturing hapanapasna. Rasanti ngareret kalebah Sandika jadi ngemplong hatena. Ningali Sandika nu geus leuwih teula ngarubuhkeun anu jadi lawana. Hayang Parasu anu keur ngajanteng nangtung bari nyekelan iteuk hideung. Harita dina lengkah anu tenang maju ka hareup. Sandika ngajlelat luncat saterusna nangtung di gigireun Rasanti. Bari ngareret ka buah hatena harita Rasanti ngomong lalaunan. Urang dina keunggulan Kang Dika. Tapi Eyang Parasu siga nama anu ayeuna bakal dising hareupan ku urang. Urang kudu waspada Kang Dika. Bener Anti. Urang kudu waspada. Sabab urang can bisa mestikeun kumaha ajen bawasena Eyang Parasu. Mun tepikeun ka ijen jajaten jeung urang, Eyang Parasu ngeureunkeun lengkahna. Dina jarak anu dianggap cukup terus ngajanteng bari ngabagikeun paneutupna ka Rasanti jeung Sandika. Harita Rasanti jeung Sandika kalerung musirkeun perhatianana ka Eyang Parasu anu samemeh nyarita teh. Harita ngahuleng atawa ngahaleuang tapi digerendeng wirahmana laguna tepugu. Rumpaka atawa saena oge teu jelas deui. Ngan kitu we ngagerenyem. Andika duaan memang lebay Rasanti. Sandika, dua murid kula bisa dirubuhkeun. Rubuh muridna ayeuna kali tinggal jeung guruna. Parang mungkas caritanana Eyang Parasu ngagerendeng ding haleuang. Rasanti ngareret ka Sandika terus ngomong lalaunan. Kang Dika, Widian abdi nyobian pikeun ngayonan ieu Eyang Parasu Kang. Anti penasaran hoyong terang kana bawasena ieu Eyang Parasu. Jadi Anti nu bakal ngarepanana. Nya teh naon Anti. Tapi Anti kudu tetep waspada. Ulah nganggap enteng lawan. Akaina mundur Anti, Sandika bisa ngarti. Sartanya tujuan kana karepna Rasanti. Harita Sandika terus mundur ke tempat anu rada anggang. Rasanti musirkeun paneutupna ka Eyang Parasu bari terus nyarita. Jadi maksud Eyang Parasu mah ayeuna anu bakal nuliskeun ijen jajaten teh atawa kumaha? Samemeh ngajawab, Eyang Parasu ngahalang deui digerendengkeun. Ya bener gitu Rasanti. Diri kula tadi geus nyarita sanggeusna dua murid kula dirubuhkeun. Mangka ayeuna mah bagean anu jadi guruna anu kudu maju ijen jajaten. Nya ari Eyang Parasu rek kabela murid anu salah mah kuring gitu bisa majar kumaha Eyang. Ngan ngerasa hanya kalwe sabab sakudu nama Eyang Parasu teh kudu ngabela jeung ngabantu murid anu salah. Anu geus jelas aya di pihak anu salah. Sanajan bener anu jadi murid salah, tetep kudu dibela. Sabab si Kardun jeung si Rikit murid kula. Jadi ayeuna buktikeun kemampuan Andika Rasanti.
Sor Manjuna Rajang, rubuhkeun diri kula. Rasanti ngerasa penasaran jeung hayang gangcang nganggeuskeun masalah anu kedising hareupan. Harita langsung ngabangun pasangan pikeun Manjuna Rajang ngagunakeun jurus pedang kilat bumi. Sanggeusna saga diri harita Rasanti nyarita deui. Jadi maksud Eyang Parasu teh kuring anu kudu Manjuna Rajang ieu teh? Bener kitu Rasanti. Anti Andika teu kudu asa-asa Manjuna Rajang rubuhkeun diri kula. Mun mampu ngarubuhkeun diri kula, mangka dua murid kula rek sinaeureun makalangan deuleu. Hade mun kitu mah ayeuna kuring anu Rajang hiya. Jurewat cilung Rasanti Manjuna Rajang bari metakeun bedogna ngagunakeun jurus pedang kilat bumi. Kira-kira jarak salengkah deui panarajang Rasanti keuna kana sasaran. Harita Eyang Parasu ngalepaskeun cekelan leungeun katuhuna kana ieu kideung pondokna. Itu teh siga anu bisa gerak sorangan. Harita ngabresak mapag sabetan bedog Rasanti. Syuh tang bletok bedog Rasanti potong jadi dua bagian mangsa bantrok jeung ieu kideungna Eyang Parasu. Malah bantrokan bedog jeung ieu kideung harita Rasanti tepikeun ka ngadeuleuh mundur ka tukang. Ieu kideung anu panjang muru kalebah leungeun katu Eyang Parasu. Rasanti mancukeun tangtunganana dibarengan ku kakaget ningali bedogna kari tinggal sapotong. Harita ngalungkeun bedogna anu potong geus kitu ngabangun pasangan saga diri pikeun Rajang deui ngagunakeun jurus tapak darah suci. Eyang Parasu musurkeun paneutupna ka Rasanti. Terus nyarita deui di mimitian ku ngagerendeng ngahleuang bejeng tupugu. Mulang masih kene penasaran siga lemah Rasanti. Rek ngagunakeun keampuhan dampal leungeunnya. Jurus tapak darah suci ulah ge nyaho memang ampuh digunakeun ke lawan anu lemah. Saur gunakeun eta jurus rubuhkeun diri kula. Bener jurus tapak darah suci Eyang Parasu. Kuring bakal Manjuna Rajang hiya. Jurelat cilung Rasanti Manjuna Rajang ngagunakeun jurus tapak darah suci. Sapasang dampaleungeunna mangrupa ancaman pikeun anu jadi lawan. Eyang Parasu minahkeun ieu kideung pondokna kana ceklan leungeunna anu beulah kenca. Dina kayan teu ingkah ti tempatna harita leungeun katuhu Eyang Parasu dipake ngapelung panarajang lawan. Sapasang dampal leungeun Rasanti pilih genti di bendung ku leungeun katuhna Eyang Parasu. Gas!
Rasanti ngagerok kaget pari ngabangkieu mundur ka tukang sababaraha lengkah. Balukar panarajangna nu di Bandung kuleungeun katuhna Eyang Parasu. Sedengkeun Rasanti harita anu ngabagikeun atau anu ngabangkieu mundur ka tukang gancang ngajaga kaseimbangan badana. Bangkieu daligdeug raneg Rasanti ngeureunkeun sukuna anu ngadaligdeug. Bari mansukeun tangtunganana harita Rasanti ngatur renghapan napasna. Kituna teh dibarengan ku perasaan kaget anu lain di kieuna. Kakuatan daya pangbendung Eyang Parasu anu saukur ngagunakeun leungeun katuhuna wungkul mampu ngabendung jurus tapak darah suci malah tepikeun ka Rasanti ngabangkieun kadorong mundur ka tukang. Sandika anu ngabandungan kana eta kajadian jadi kageteun oge. Sandika jadi ngarti Eyang Parasu geus tepi kana tahapan ilmu silat tingkat tinggi. Bari merhatikeun kajadian anu kelumangsung. Harita Sandika ngupatina jero hatena. Ningali kana kaya nu kelumangsung. Jelas Eyang Parasu mibanda kakuatan ilmu anu teu bisa dianggap enteng. Kieu mah aing kudu tatan-tatan. Pikeun saga diri mun kaya kieu mah. Sabab bisa wae Rasanti bakal diungkulan aja pangartina ku Eyang Parasu. Eyang Parasu jelas mangrupa lawan anu berat. Sandika sayaga diri. Mun Rasanti anu wanoja nu dipikat cintana tepikeun ka bisa diungkulan aja pangartina ku Eyang Parasu, mangka dirina anu kudu maju. Rasanti masih kene panasaran sigana mah harita ngabangun di pasangan. Malah Rasanti langsung nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun jurus pamungkas tapak darah suci. Bari merhatikeun nu jilawan harita Eyang Parasu nyarita deui. Bisa ngarti andika ngarasa panasaran Rasanti. Anu mata krek maju dina raja ngagunakeun jurus pamungkas tapak darah sucinya. Gunakeun kakuatan taga lapisan sapenuhna Rasanti. Sugan we mampu ngarubuhkeun diri kula. Bener kuring rek ngagunakeun jurus pamungkas yang kuring masih mampu nuliskeun ijajajaten Eyang Parasu. Tadah jurus pamungkas tapak darah suci Eyang Parasu. Heya! Jurela cilung. Rasanti majuna raja ngagunakeun jurus pamungkas tapak darah suci dibarengan ku kakuatan talaga lapisan sapinuhna. Dina kayaan teingkah di tempatna harita Eyang Parasu ngabendung panalajang lawan kuleungeun sabelahna anu katuhu. Panalajang sapasang leungeun Rasanti anu pilih genti ngarahkan anggota badan lawan dibendung dewe kuleungeun katuna Eyang Parasu. Sokiu Tekes. Rasanti ngagerok kaget bari ngabangkieun kadorong mundur ka tukang. Meh-mehan rubuh ngababangkang. Tapi gancang Rasanti ngajaga kasaimbangan badana. Bangkieun. Loligdeug. Rasanti ngeureunkeun sukuna anu ngadaligdeug. Rasanti mancukeun tangtunganana bari ngatur renghapan napasna. Daya pangbendung leungeun katu Eyang Parasu lain bae mampu ngadorong badan lawan. Tapi Rasanti jadi ngarasa nyerit tulang sandi dina sakujur badana. Karasa nyeri ngajadikeun Rasanti ngahuleng karep hayang neruskeun tarung, tapi sakujur dina kayaan nyaleri satulang sandi pamohalan bisa neruskeun tarungna. Rasanti sumengir nahan ka nyeri.
ningali kana eta kayaan Sandika ngajoela tuncat satusna nangtung di gireuna Santi. Bari ngarerek ka Santi harita Sandika terus ngomong lalaunan. Anti, ulah maksakeun diri atuh eno giliran akang. Anu ayeuna bakal ngayunan eyang parasu. Akang jadi penasaran. Hayang ngabuktikeun kahebatan ilmuna eyang parasu. Wayana anti mundur. Anti udah mundur Kang. Tapi kade sing hati-hati Kang. Eyang parasu mimbana kekuatan tenaga lapisan anu luar biasa Kang Dika. Mudah-mudahan Kang Dika tiasa ngukulan eyang parasu. Rasanti harita terus lempang muruka tempat nurada anggang. Sedengkeun si Banteng Wulung jeung Ayu Manganti ningali Rasanti mundur, harita jadi kageteun. Si Banteng Wulung harita nyarita ditujukeun ka Ayu Manganti. Wah, ngenyaan di luar dugaan ieu mah ngayu. Nganu mantra Rasantian mundur ngoge lantaran geus henteu mampu haleruskeun narungna. Sang berakali majuna rajang kalaka Rasantian nganu dalik degan ngejeng bangkiungan. Ngeta singa yang parasu teh bogaan nganguatan nganu hebrat ngatumun kitu mah nya. Ningali kana kajadian anu langsung mah jelas. Prasanti sanes tandinganna eyang parasu Mang Anteng. Kekuatan tenaga lapisanana memang luar biasa. Padahal dina ngabendung panajang lawan saukur kuleungeun katu wungkul, bari dina kaya henteu ingkah di tempatna, tetep nageun dina tangtunganana. Ngenya bener ngitung ngayu. Napina mudah-mudahan we Sang Dikaan bisa ungkulan si eyang parasuan. Nges aki-akian napina ngalakabelaan muridna nganu lakukeun tindakan kang jahatan. Ngeta nganu henteu manuju Manganteng mah kitu ngayu. Eyang parasu geus kapangaruhan ku anu jadi muridna sigana mah Anteng. Tuh perhatikan Mang Anteng. Kayan Sandika geus jaga diri pikeun tarung ngayunan eyang parasu ngagantikeun Rasanti. Si Banteng Wulung musirkeun perhatianana ka tempat kajadian. Harita Sandika geus jaga diri pikeun ngagantikeun Rasanti. Harita Sandika bakal ngagunakeun ulin kaluhunan jeung jurus balaga digdeg nu diharapkeun bakal mampu ngungkulan nu jadi lawan. Ningali Sandika nu bakal ijen jajaten jeung deurina. Harita yang parasu musirkeun paneutepna ka Sandika baitus nyarita. Saperti biasa dimimitian ku ngahaleuang digerenengkeun. Andi kagening ayeuna nu bakal ijen jayaten ngayunan diri kula Sandika. Hayang ngajajal kekuatan diri kulanya. Memang sakuduna bela kalau dipika cinta. Oh, sanu nyaho Andika bakal mampu ngarubuhkeun diri kula. Kuring memang hayang ngabuktikeun kekuatan jeung kemampuan anjeun yang parasu. Anu mata kaina kuring anu bakal majuna raja. Urang mimitian eyang. Surelat slung Sandika majuna raja ngagunakeun ulin karuhunan. Dikombinasikeun jeung jurus balaga digdeg. Panarajang lawan anu datang ku eyang parasu henteu disingkahan. Masihna kayan teu ingkah di tempatna harita panarajang Sandika dibendung kuleungeun katuna eyang parasu.
Panarajang lawan jadi rentas di jalan. Daligdeug. Sandika ngadaligdeug kadorong mundur ka tukang sababarengka. Mangsa panarajangna dibendung ku leungeun katu Eyang Parasu. Sedengkeun Eyang Parasu tetep nagen di tempatna. Sandika gancang mancukeun tangtunganana bari ngaturing hapanapasna. Kituna teh di barengan ku ngarasa kaget kakuatan pangpendung Eyang Parasu anu hebat lain bae sakabeh panarajang sandika rentas di jalan. Tapi bantrokan kakuatan talaga lapisan ngaliwatan dengan masing-masing ngajadikeun sandika anu ngadaligdeug kadorong mundur ka tukang. Sandika jadi penasaran harita sagade diri majuna raja ngagunakeun jurus balagadigdeug. Ningali sandika geus sagade diri Eyang Parasu terus nyarita. Rek bino deui ngagunakeun jurus anu sejen siga nama sandikanya. Sor gunakeun sakabeh kakuatan jeung kemampuan Andika. Hayang nyaho tepikeun ka mana kakuatan jeung kemampuan Andika. Mampu henteu ngarubuhkeun diri kula. Urang teruskeun ijen jajaten Eyang Parasu. Sok lah. Lu jual gua beli sok. Jurus balagadigdeug. Daligdeug. Sandika majuna raja ngagunakeun jurus balagadigdeugna. Tapi seperti tadi dewe, setiap panarajang sandika tetap bisa dibendung ku leungeun katuhuna Eyang Parasu. Leungeun kencana mah teu digunakeun. Cukup ku ngagunakeun leungeun sabelah mangsa ngabendung setiap panarajang anu jadi lawan. Daligdeug. Syukyuk. Tegas. Daligdeug. Syuk tegas. Bangkieun. Sandika ngabangkieun kadorong mundur ka tukang sababalengka. Mangsa bantrokan kakuatan tanaga lapisan ngaliwatan leungeun masing-masing. Bangkieun. Daligdeug. Raneg. Sandika ngeureunkeun sukuna anu ngadaligdeug ka tukang terus mancukeun di tangtunganana bari ngatureng hapanapasna. Bari musirkeun perhatian kanu dilawan, sandika ngomong dina jero hatena. Aduh, Eyang Parasu ilmu silatna memang hebat. Setiap panarajang bisa dibendung ku leungeun katuhuna. Dina ngabendung panarajang lawan saukur ngagunakeun leungeun sabeula. Anu leuwih ngagikeun mah kakuatan tanaga lapisanana memang luar biasa. Geus dua kali dari aing kadorong mundur ka tukang. Ningali kana ieu kanyataan. Palang sia moal mampu ngukulan Eyang Parasu. Tapi penasaran kene. Hayangnya oleh kagunakeun jurus pamungkas tapak samanggeti. Sandika akhirna nangtukeun sikepna pikeun ngagunakeun jurus pamungkas. Jurus pamungkas tapak sambang getih. Sedengkeun Eyang Parasu bangun anu geus bisa nebak kana kayan Sandika anu bakal ngagunakeun jurus pamungkas tapak sambang getih. Harita Eyang Parasu nyarita ditujukeun ka Sandika. Kula geus bisa nebak Sandika. Andika bakal ngagunakeun jurus pamungkas minangka jurus andalan.
jadi penasaran hayang ngebuktikan kaibatan jurus pamungkas Andika. Sorgan sak gunakan eta jurus pamungkas, robohkan diri kula. Mun bener mah mampu ngarubuhkan diri kula. Ukuring bakal dibuktikan ayang parasu. Sok dong ngacablek wae sia. Tanah jurus pamungkas tapak sambang getih. Jorema cilung Sandika maju nerajang ngagunakeun jurus pamungkas tapak sambang getih dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Waktu panerajang lawan datang harita kayan eyang parasu tetap teingkah di tempat. Sapasang dampalengan Sandika pilih genti di benung ku dampalengan katu eyang parasu. Sukyukekekeas lengan katu eyang parasu lain saukur ngabenung wungkul, tapi dampal lengan katu eyang parasu ngahantem dada Sandika anu geus teu sempat disingkahan. Sandika ngagaronahan kan nyeri bari ngabangkil menurut katukang meh bareng rubuh ngabebengkang, tapi Sandika masih kene bisa ngajaga kaseimbangan badana. Bangkil Daligdeg raneg Sandika ngereunkeun sukuna anu ngadaligdeg mancukeun tangtunganana bari sumenginahan ka nyeri. Rasakan nyeri anu satadina ngan saukur di beulah dada anu kabeunangan ku panerajang lawan. Harita Sandika ge jadi ngarasakeun nyaleri satulang sandi. Ningali kana kayan Sandika seperti kitu si Banteng Wulung kaudang marahna. Ngareret kayu manganti beltus carita. Wah, Sandika aing ngoge katingalin aku manganteng mah ngeungeus henteu sanggup pandaruskeun narungna. Manganteng jadi manasaran hayang buktikeun kahebratan singayang parasuan ieu mah ngayu. Tegeda maksakeun diri Mang Anteng. Betra Santi sareng Sandika ge henteu mampu Mang. Punten sas abdi teu percanten kana kahebatan Mang Anteng. Namun memang kenyataan ayang parasu mibana kakuatan anu hebat Mang Anteng. Yeah. Mang Anteng biar kerasa memanasaran we. Hayang dibambuk siap bang batokna kuruyung gedean Mang Anteng siang urang ajaran. Si Banteng Wulung nyabut luyung gede. Dorog-dorog kacilong si Banteng Wulung langsung ngabedega nangtung di hareupeun ayang parasu. Ningali si Banteng Wulung anu ngabedega nangtung di hareupeunana. Harita ayang parasu terus carita. Dongeng nang ning nunaning nunanuninang nanang naning nunanunaning. Andika ge ngarasa penasaran sigala mah yang ngajajal diri kula Banteng Wulung. Diri kula tangtungan badan Andika anu badi gotangih gul. Boga kekuatan talaga anu rosa. Tapi eta teu bisa dijadikeun jaminan bakal mampu ngarubuhkeun diri kula Banteng Wulung. Menyem naon sah balaka tukak. Ente loba ngomongan maneh ngeyang parasuan. Mokona mah ngurang manasaran hayang buktikeun kahebratan kakuatan ngelmu maneh dina. Geus kolotan napina Messi ngabeng lamuridang anu sanglah. Ngeta mah sarua ngejeung blakok kujubar maneh masa ngeyang parasuan. Rangsakeun sia mana raja ngurang. Besadan sebab batok maneh.
duga jeleng si Banteng Wulung majuna rajang bari matakeun Ruyung Gedena rek ngababuk sirah lawan. Harita yang parasu tetep teingkah di tempatna. Anu jadi kaget keur si Banteng Wulung waktu Ruyung Gedena ditakis ku leungeun kenca yang parasu. Ruyung Gede teh ngeleweng kagigir dituturkeun ku si Banteng Wulung anu ngajar jaga tukang. Suhyuk jarig si Banteng Wulung anu ngajarig jaga tukang harita mancukeun tangtunganana. Ruyung Gedena lain bae ngoleweng kagigir waktu bantrok jeung leungeun kencana yang parasu, tapi leungeun katuhu si Banteng Wulung anu nyekelan Ruyung Gedena asa komper. Si Banteng Wulung masih kene penasaran siga nama harita saga di diri. Bari merhatikeun nu jadi lawan si Banteng Wulung terus cerita. Nanguatan lengan maneh memang hebat yang parasuan. Lebih nang urang. Mua ngarek munuran. Arana lawanan jeung lemang anu kang jahatan mah. Sang najan teprikeun kang ajal bing nasah henteu neon-neon ngeukeun ngurang masyah golobok kolopok ngurang ajaran rangsakeun deui siah mana rajang aing. Turug duka jeleng si Banteng Wulung maju dina rajang kakuatan panarajangna leuwih dironjatkeun. Tapi yang parasu tetep teingkah di tempatna. Ruyung Gede si Banteng Wulung ditakis ku itu kideung pondok dina ceklan leungeun kenca yang parasu. Kajadianna ngagetkeun deui si Banteng Wulung. Sabab waktu Ruyung Gedena dibendung ditakis ku itu kideung yang parasu. Akibat tina bantrokan harita Ruyung Gede si Banteng Wulung lepas tina cekelanana. Saterusna leungeun katu yang parasu ngepret beuteungna nu jadi lawan. Katinggali nama kepretan bangun anu taya tanagaan, tapi akibatna harita si Banteng Wulung ngabangkiung mundur ka tukang sababarengka. Syauhyuk puruntang Ruyung Gede lepas tina cekelan disusulan kepretan kana beuteung si Banteng Wulung. Set kepret deh wah beuteung jadian sia kalapok. Urang ajaran beuteung aing kebenangan. Si Banteng Wulung ngagerok kaget benahan ka nyeri. Terus kabangkiung mundur ka tukang sababarengka. Nyai Sirikit si Pedang Hangit jeung Sarkadun ningali anu tarung eueuh anu mampu ngimbangan kakuatan ilmu guruna. Harita duana je pada ngumbar ka sukahatena. Nyai Sirikit nyarita semua anu ngagero. Hei. Nasanti, Sandika, maneh duaan sanajan bener mampu ngarabuhkeun aing jeung Kardun. Tapi kang ngaranan tarung ngalawanan ayang parasu mah guru kuring, paraneh duaan dengar sadas. Eueuh nanaonan kakuatan jeung kamampuan maneh duaan teh woi. Terus maneh deui Banteng Wulung kalahkah pangawakan we badagu tangi gulu kawas buta. Saukur dikepret beuteung ge langsung ngabangkieun geuningan. Sarkadun milu nyambungan kana caritanana Nyai Sirikit. Woi. Rasade, woi. Kabuktian nama oi. Hahaha. Lawan teuing. Wali tarung ngalawanan guru dewek. Rasade Sandika. Si laing duaan geus jelas di pihak anu kasoran eleh jajaten sia Sarasanti Sandika. Jeung iling oge sia tangiku baligo Banteng Wulung. Leuwih hade ari ini tinggalkeun di patempatan sia. Leuwih selamat Pak sia goblok. Hasok ajakan ini si Sandika jeung si Banteng Wulung. Rasade. Si lain kabeh mun teh ini bakal dibinasakeun sia. Yang parasu ngabagikeun panetipna ka Rasanti jeung Sandika katut si Banteng Wulung bari terus nyarita.
Seperti tadi sampai nyarita di mimitian ku ngahaleang anu gegera dengan bajeng tepugu. Durang danganing dolaling durang nurinang naning nunanuninang nunanuninang kekuatan ilmu Sirawing anu mager ieu kampung kahuripan ku dari kula bisa ditembus. Terus ayeuna andika tiluan anu kasup keluargana Sirawing ta anu mampu ngimbangan ajen pangarti kula. Jadi rek saha deui anu bakal maju ngayonan diri kula ha? Nu diharapkeun ku diri kula satalina masugan bisa pagih jeung Sirawing. Kula hayang ngajajal karena kekuatan ilmuna anu saterusna Sirawing bakal ngaku tunduk taluk ka diri kula. Nunang ing nunanu anjing edan. Si Banteng Ulung anu geus bisa mansukeun tangtunganana harita bari ngarasakeun kanyeri dina lebah beuteungna anu dikepret ke Yang Parasu jadi beuki tambah kahudang amarahna. Sabab Yang Parasu bangun anu nganggap enteng ka Sirawing. Wah, bade ngentong wakas sombongan siap Parasuan golobog sidong tot bool sagede dawegan. Bangke ngejeng ngomongan kang ngawing-ngawing bakal ngakuan tundukan kang maneh sia golobogan, si goreng patutan, si jangkar kehedan. Maneh murang ajar sia wani nyerita nganu ngawas ngitu ka kang ngawing-ngawing ngasa aing panghebratna golobog. Bugaan ngelmu maneh memang kolopok si belakok kujubaran sia. Maneh sarua ngejeng nang tangan ka kang ngawing-ngawing sia Parasuan. Nying edan wong naon jadi goblok. Memang bener kula nang ijen jajaten ka Sirawing. Ngan hanya ka Sirawing naweuh di dieu sa Banteng Ulung. Kangaranan diri kula geus mampu datang ka dieu bisa nembus kekuatan ilmuna Sirawing anu mager ieu pilemuran. Ngandung harti kekuatan ilmu kula leuwih punjul Banteng Ulung. Anu matak ceuk kula ge Sirawing bakal tunduk taluk ka diri kula oge. Dularing walung dinang nunang ning dang ding dumang dadang jeung mang udung denang gegel anjing. Wah, maneh bener-bener sombongan pisang sia Parasuan. Ngasa ngaing pangjagona, ngasa aing panghebratna. Lamunan ngeungeus adu hareupan mah ngarek nyahoan sia. Maneh nganu bakal minta ngampun sia golobog. Nyai Siriki si pedang hangit harita gancang nyambungan kana caitanana si Banteng Ulung. Hei Banteng Ulung, si buta terong, guru aing Yang Parasu eueuh ti dituna deui. Make kudu minta ampun ka Sirawing sakalupa eueuh ti dituna. Sakumaha hebatna ilmu Sirawing, moal mampu deuleus yang ngimbangan kakuatan ilmuna Yang Parasu guru aing. Maneh ngimpi sa Banteng Ulung. Maka jeung ngabayangkeun Sirawing bakal mampu ngungkulan kakuatan ilmuna Yang Parasu. Guru aing Yang Parasu pantes jadi muga ilmu panghebatna oge. Geus bisa mastikeun mun Sirawing aya di dieu. Ayeuna manehna geus deku sujud di hareupeun guru aing sia. Nyai Sirikit teu kebat nyaritana ngadadak langsung eureun lantaran